Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hatur nuhun ka sahabat sadayana anu parantos ngaklik video SIM abdi. Dina ieu waktos nuju ngahanca kitab Ihya Ulumuddin nya. Dina muqaddimah 4. Hatur nuhun kanu parantos subscribe katampinya kasayanana. Kanu teu acan diantos subscribe-na kaung ngamajengkeun channel ieu nya, di-share, ditekan eta tombol loncengna nya, tombol notifikasina. Teka langkung tina ieu dina SIM abdi upload video teh. Boh bilih mah anu kalangkung tiasa di-klik deui nya video SIM abdi anu kapengker. Nya tina bagian muqaddimah 1, 2, 3, ena tos parantos ka 4 nya. Mangga turang sami-sami kawitannya siapkeun we kitabna, pulpena benten nya dangukeun kitu. Mangga urang sami-sami kawitan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi ari ieu eta kitab mertalakeun ilmu. Wa fihi jeung eta tetep dina ieu ilmu sab'atu abwabin ari 7 pirang-pirang bab. Al babul awalu ari bab nu kahiji. Bipadil ilmi eta tetep dina mertalakeun kaunggulan ilmu wa ta'limi sareng mertalakeun kaunggulan ngawuruk wa ta'alumi jeung mertalakeun kaunggulan ngaos ngaji. Al babusani ari bab anu kaduana bipardil aini eta tetep dina mertalakeun fardu ain wa fardi kifayati jeung mertalakeun fardu kifayah. Fardu ain fardu kifayah tina naon? Minal ulumi nyatana tina pirang-pirang ilmu. Wa bayani hadil fikih jeung dina mertalakeun batasan ilmu fikih. Wal kalami jeung batasan ilmu kalam. Min ilmi dini tina kaasup ilmu agama. Min ilmi dini tina sapaeun anu kaasup kana ilmu agama. Wa bayani ilmil akhirati jeung di bab kadua teh eta dina mertalakeun eta tetep dina mertalakeun ilmu akhirat. Wa ilmi dunya jeung ilmu dunya. Al babu salisu ari bab nu katiluna. Ima eta tetep dina mertalakeun perkara ta'idduhu anu ngitung-ngitung kana ieu mah saha al amatu jalma anu awam. Min ulumudini tina sapalihna pirang-pirang ilmu agama. Walayasa bari sanes ieu mah iku minha tina sapalihna ieu ulumidin. Wa fihi lan iku tetep ing dalem ieu babu salis bayanu jinsil ilmi utawi mertalakeun jinis ilmu al madmumi anu dicacad wa qadrihi jeung mertalakeun ukuranana ieu ilmu madmum. Al babu rabi'un utawi bab anu kang opatna bi apatil munadarati iku bi apatil munadarati tetep dina mertalakeun pirang-pirang pancabaya ilmu perdebatan. Wasababis tigolinasi jeung dina mertalakeun sababna katungkul manusia bil hilapi kana ilmu perebutan kana ihtilaf wal jadi sareng kana perdebatan. Al babul hamisu ari bab nu kalimana ya adabil muallimi eta tetep dina mertalakeun pirang-pirang adabna ngawuruk wal muta'allimi sareng mertalakeun adabna ngaji. Al babu sadisu utawi bab anu kagenepna iku pi apatil ilmi tetep dina mertalakeun pirang-pirang pancabayana ilmu wal ulama sareng pirang-pirang pancabayana ulama
wal alamati jeung eta tetep dina martelakeun pirang-pirang cirina al pariqati anu misahkeun ieu alamat teh baena ulama idunya dina antara pirang-pirang ulama dunya wal akhirati sareng ulama akhirat. Al babu sabiu ari bab nu katujuhna bil akli eta tetep dina martelakeun akal wa padlihi sareng martelakeun kautamaan akal wa aksamihi jeung martelakeun pirang-pirang bagian akal wa ma jeung martelakeun perkara jaa anu datang ieu ma bihi dina masalah ieu akal eusina ma minal ahbari nyatana tina pirang-pirang hadis. Al babul awalu utawi bab anu kahiji pipadil ilmi eta tetep dina martelakeun kaunggulan ilmu wa ta'limi jeung kaunggulan ngawuruk wa ta'allumi jeung kaunggulan ngaji wa sawahidihi jeung martelakeun pirang-pirang dalilna ieu kulun jeung martelakeun pirang-pirang dalilna ieu kulun saban-saban sahiji tina padol ilmu padli ilmi ta'lim wa ta'lum minanakli nyatana tina daki tina dalil nakli Al-Qur'an jeung hadis wal akli sareng dalil akalna. Fadilatul ilmi ieu eta martelakeun padilah ilmu sawahiduha utawi pirang-pirang dalilna ieu padilah ilmu minal Qur'ani tina Al-Qur'an iku qauluhu dawuhan Allah Ta'ala iku qauluhu dawuhan Allah Azza wa Jalla. Syahid bismillahirrahmanirrahim syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Hartosna syahida geus nyaksian hartosna sahida geus martelakeun lazim tina nyaksian martelakeun syahida geus martelakeun sapa Allah Gusti Allah anahu kana sartasna kalakuan jeung tingkah iku la ilaha taya di pangeran anu wajib diibadahan karana sabenerna iku maujud ilahuwa angin Allah wal malaikatu jeung geus nyaksi di sapa pirang-pirang malaikat wa ulul ilmi jeung geus nyaksi di sapa pirang-pirang anu ngabogaan ilmu ko iman bari anu netepi bil kisti kalawan adil. Adil mah maksudna seger tengah teu jabariyah teu qadariyah. Pangdur mangka sok tingali ku anjeun kae pabada'a kumaha tingkahna ngawitan Allah subhanahu masuci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah binafsihi kalawan dat Allah ngawitan Allah ku dat Allah syahidallah wasana sareng ngajantenkeun nomor kadua Allah bil malaikati ku pirang-pirang malaikat Allah wasalasa jeung ngajantenkeun nomor katilu Allah bi ahlil ilmi ku ahli ilmu tawa ulul ilmi wanahika jeung ari anu nyukupkeun ka anjeun wanahika jeung ari anu nyukupkeun ka anjeun iku bihada kalawan tetep ku ieu dawuhan Allah syahidallahu annahu la ilaha nyukupkeun ka anjeun tadi naon saropan dina mulyana ilmu wapadan jeung dina unggulna ilmu wajalaan jeung dina agungna ilmu saropan mansubun bila jilhafid wanablan jeung dina mulyana ahli ilmu cukup keur nuduhkeun mulyana ilmu unggulna ilmu agungna ilmu mulyana anu ngabogaan ilmu cukup ku dawuhan Allah la syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Wa qala jeung ngadawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ya dalil nakli kamartalakeun kana kaunggulan ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa mangka ngangkatkeun sapa Allah Gusti Allah alladzina kajalma loba amanu anu ariman ya alladzina kabeh
minkum tisapali aranjeun kabeh waladina jeung kajalma loba utu anu dipasihan ilaina kabeh al ilma kana ilmu Allah teh ngangkatkeun teh kana naon darajatin kana pirang-pirang darajatna. Qala ngadawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga mikarido sapa Gusti Allah anhuma tieu Sayyid Abdas lan Ibnu Abbas. Lil ulama'i darajatun fauqal mu'minin bisab'ati mi'ati darajatin. Bisab'i mi'ati darajatin atanapi bisab'i mi'ati darajatan. Lil ulama'i eta tetep kanggo pirang-pirang ulama darajatun hari pirang-pirang darajat fauqal mu'minina dina saluhureun pirang-pirang jama mukmin bisab'i mi'ati darajatin kalawan 700 darajat. Cek tadi dina Al-Qur'an Allah ngangkatkeun ka zaman nu iman. Zaman nu iman tegas diangkat ku Allah darajatna disagigeureun Allah. Jeung di ka jalma-jalma anu ngabogaan ilmu nya iman tuluy boga ilmu ku boga ilmuna ti zaman nu iman jeung dibandingkeun jeung jalma mukmin anu teu boga ilmu mangka ngaluhuranana 700 darajat. Nya da ayeuna ku ilmu sapertos kalimah yarfa'ullahu alladziina amanu encan nganyaohkeun kalimah yarfa kumaha ngangkatkeun Allah tuluy alladzina amanu nu kumaha zaman nu iman teh tuluy sifat-sifat iman teh kumaha syarat-syarat iman teh kumaha nu ngabatalkeun kana iman teh kumaha eta pan geus suatu darajat-darajat. Ayeuna upami jalmi teu uninga kana yarfa'ullahu alladziina amanu contona teu uninga kana dawuhan Allah eta iman we hungkul teu uninga kana dawuhan Allah teu apal kana dawuhan Allah tadi bandingkeun jeung anu boga ilmu nu mukmin bandinganna ngaluhuranna zaman anu mukmin nu boga ilmu ka zaman mukmin hungkul ku 700 darajat. Ma'ari perkara baina darajataini anu tetap dina antara dua darajat masiratu khamsimi'ati amin hari palakona 500 tahun ikunya ma utawi perkara baina darajataini anu tetep dina antara dua derajat iku masiratu khamsimi'ati amin palakona 500 tahun wa qala jeung ngadawuh na margina palakona 500 tahun sabab teu bisa dibandingkeun kana palakonan jarak dua derajat ku bangsa dohir. Maksud amin teh ku bakat jauhna sabab ieu darajat martabat jauhna antara dina darajat rohani. Wa qala jeung ngadawuh sapa aja Allah azza wa jalla kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun kul nyarioskeun anjeun hal yastawi nah sarua sapa aladina jalma loba ya lamuna anu uninga ya aladina kabeh ya lamuna anu boga ilmu ya aladina kabeh waladina jeung jalma loba la ya lamuna anu teu boga ilmu ya aladina kabeh ye nuduhkeun kana ngungkulkeun ilmu. Wa qala sareng ngadawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Innama yahsya angin pastina mikasieun Allah ka Gusti Allah min ibadihi ti pirang-pirang abdina Allah sapa al ulama'u pirang-pirang ulama. Wungkul nu sieun ku Allah teh panti abdi Allah ulama sabdi ihtisar ditangtukeun ku lapat inama. Sabu pami jami bodo ka Allah atuh moal sieun ku Allah. Jami bodo karena satu galak moal sieun ku satu galak teu nyaho. Jadi ku ayana sieun teh punya. Wa qala jeung ngadawuh Gusti Allah taala kul kafa billahi syahida. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Qul carioskeun ku anjeun. Cak apa cukup apa billahi ku Allah apane syahidan anu nyaksianana baini dina antara kami wa bainakum jeung dina antara aranjeun kabeh.
waman jeung jalma ingdahu ikut tetep dina sagigireun ieu man ilmul kitabi ari uninga kana kitab. Ye maksudna di sagigireun jalmi nu nyaho kana kitab bakal uninga bakal nyaksian bahwa Kangjeng Rasulullah SAW utusan Allah. Bahwa Kangjeng Rasulullah SAW bahwa utusan Allah eta utusan Allah. Anu nyaho kana kitab, kana isi kitab nu bener. Wa qala jeung ngadawuh Gusti Allah Ta'ala, qala alladzi indahu ilmum minal kitabi ana atika bih. Qala nyarios saha aladi jalma ingdahu anu eta tetep disagigireun ieu ladi ilmun ari ilmu minal kitabi tina kitab. Maksana ladi dieu teh dina sapari tafsirnya eta dina tafsirna Asib bin Barhoya. Nyarios jalma anu tetep disagigireun ieu jalma ilmu, maksudna nyarios jalma nu gaduh ilmu tina kitab. Nyariosna kumaha? Ana atikabi, kana lapad ana atikabi hartosna ana ari kami. Atika eta bakal ngadatangkeun abdi ka salira Nabi Sulaiman cek Asib bin Barhoya bihi kana itu singgasana Raja Bilqis. Maksudna anu mampu ngadatangkeun singgasana Bilqis dina jarak nu sakedeung nyata sakijep soca iwati Asib bin Barhoya nyata nu ngagaduhan ilmu teh. Tanbihan karena ngelingan eta dawuhan Allah teh Allah ngadawuh kitu teh. Tanbihan karena ngelingan eta Asib bin Barhoya teh ala anahu kana saresna ieu Asib bin Barhoya iku iktakdaro mampu ieu Asib bin Barhoya bikuatil ilmi ku kakuatan ilmu, maksudna mampu kana mindahkeun singgasana Raja Bilqis di payu Nabi Sulaiman sakijep soca. Wa qala jeung ngadawuh Allah azza wa jalla, wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha. Wa qala jeung ngadawuh sapa aladina jamaloba utu anu dipasihan ieu aladina kabeh al ilma kana ilmu kana uninga. Nyarios kana naon? Wailakum kana kacilakaan aranjeun kabeh. Sabab anu nyaho kana bahwa eta teh nyelakakeun jeung henteu eta nu ngabogaan ilmu. Sawabullahi ari ganjaran Allah khairun eta langkung sae liman kanggo jalma amana anu iman ieu man wa amila jeung amal ieu man sholihan kana amal soleh. Bayana mertalakeun Allah ana udma qadzil akhirati kana saresna agungna kadar akhirat iku yu'lamu dikanyahokeun ieu udma qadzil akhirah bil ilmi ku ilmu. Ingat nyahokeun agungna alam akhirat teh kadarna alam akhirat ku ilmu. Itu uninga marek nyaho agung akhirat kumaha. Wa qala jeung ngadawuh Gusti Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Wa tilkal amsalu jeung ari itu pirang-pirang contoh umpama nadribuha eta ngajadikeun kami nu agung sur Allah kana ieu amsal linasik ka pirang-pirang manusia wa ma yaqiluha jeung henteu maham kana itu amsal ilal alimun angin sopo pirang-pirang anu berilmu ilal alimun angin sopo pirang-pirang anu uninga. Ieu maham kana amsal teh contoh teh Allah nu alimun uninga. Ieu nuduhkeun kana agungna unggulna ilmu. Wa qala jeung ngadawuh Gusti Allah Ta'ala, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastambitunahu minhum. Walau radduhu jeung lamun ngabalikeun ieu kaum kabeh kana itu urusan
keamanan jeung kasieun. Walau roduhu jeung lamun ngabalikeun itu kaum kabeh kana urusan. Eta maksudna ti payun urusan dina peperangan. Dina saatos dina kaayaan keur perang. Kumaha ieu keur perang teh? Urusan eta kaayaan tingkah keur perang. Lamun dibejakeun mah dibalik ngabalikeun ieu kaum kabeh kana eta urusan. Ila rasuli ka utusan nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilal ulil amri jeung ka anu ngagaduhan pamerintahan maksudna para sahabat zaman kapungkur. Di paling mah zaman sahabat. Minhum tieu kaum kabeh la alimahu mangka yakti bakal uninga kana ieu urusan. Sopo aladina jalma loba yastambitunahu anu nyupri yastambitunahu anu nyupri hoyong uninga ieu aladina kabeh kana amro. Yastambitunahu anu bakal bisa nyokot hukum ieu aladina kabeh kana amru. Minhum ti itu rasul sareng ulil amri. Maksudna upami eta dina kaayaan perang gancang dilaporkeun ka rasul jeung atawa para sahabat anu eta rasul para sahabat teh geus nunggu-nunggu kana hayang nyaho kumaha kaayaan dina perang. Pasti eta rasul jeung para sahabat nyatan ngagaduhan amri teh ulil amri bakal bisa nyokot keputusan nah ieu teh kumaha ieu situasi dina perang teh. Hari zaman harita panseur jaan munafik. Jadi kaayaan dina perang teh lain didugikeun ka rasul tapi kalah dibewarakeun ka nu sanesna ka jami-jami anu lain hakna. Jadi we pinuh kasieun kahariwang dina perang. Komo aya bejakan ti payun dina perangan Kanjeng Rasul diwartoskeun dibunuh. Padahal papan henteu. Jadi ngabejakeun perkara teh lain ka hakna. Teh nuduhkeun bahwa Allah ngunggulkeun kanu ngagaduhan ilmu nyata Rasul jeung para sahabat zaman Rasul. Roda ngabalikeun Allah hukmahu kana hukum Allah fil waqa'i dina pirang-pirang kabuktian tempat kabuktian dina pirang-pirang kaayaan ilastin batihim kana nyupri hukum kana nyokot hukum. Nah ieu ulama kana ngaistinbatna ulama. Wa alhaqa jeung ngantelkeun Allah rutbatahum kana martabatna ieu ulama birutbatil anbiya'i kana martabatna pirang-pirang nabi. Bikaspi hukmillahi dina ngabuka hukum Allah. Wakila jeung dicarioskeun. Bikauli ta'ala dina dawuhan Allah ta'ala. Mana isina dawuhan Allah? Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasay yuwari sawatikum. Dicarioskeun dina dawuh opo dina dawuhan Allah taala opo pikeul taala dina dawuhan Allah taala isina ya bani Adam hartosna manawi telepat ya bani Adam hei golongan bani Adam qad anzalna teman-teman geus nurunkeun kami nu agung alaikum ka aranjeun kabeh libasan kana panganggo yuwari anu bakal bisa nutupan ieu libasan sawatikum kana pirang-pirang kaawonan aranjeun kabeh. Yakni ngamaksud ceuk sapalih kieu dicarioskeun ieu na ibu paeun nanya jumlah yakni ya. Wakila jeung dicarioskeun eusina pi qaulih ta'ala dina dawuhan Allah taala eusina dawuhan Allah taala ya bani Adam jeung saterasna. Opo yaknil ilma lapad yaknil ilma maksudna yaknil ilma tafsiran tina libasa. Ya bani Adam hei golongan bani Adam qad anzalna teman-teman geus nurunkeun kami nu agung alaikum ka aranjeun kabeh libasan kana panganggo
yuwari anu nutupan ieu nu bakal nutupan ieu libasan sawatikum kana pirang-pirang kaawanan aranjeun kabeh opo yani 5 lapajani 5 hartosna yakni ngamaksud ceuk sapalih kaul mah Allah Ta'ala al ilma kana ilmu dimaksud ku libasan yuwari teh ilmu sab ilmu nutupan kana kaawanan ilmu hate nutupan kana kaawanan hate ilmu dohir nutupan kana kaawanan dohir warisan jeung warisan sareng kana panganggo anu sae dawuhan Allah nya libasa yuwari sawatikum warisau walibasun taqwa warisan sareng kana panganggo anu sae asarisan mah bulu lah eta bulu anu harerang anu aya dina leher-leher sapertos cepati jadi panganggo hiasan-hiasan warisan sareng kana panganggo anu sae yani ngamaksud Allah ceuk sapalih kieu mah dicarioskeun tafsiran di teh opo yakni al yakin yani ngamaksud Gusti Allah al yakin kana kayakinan gaduh ilmu tuluy tamah yakin atuh panganggo sae kayakinan walibasu takwa jeung ali panganggo takwa eta khair rangkung sae walibasu takwa dalika khair tau pabidi dieu mah walibasu takwa teh bisa dianggo diatapkeun kana libasa dibaca nasab sapalih qiraat jeung nurunkeun kami nu agung ceuk Allah karing kabeh walibasa takwa jeung diatapkeun kana libasan kana panganggo takwa yakni ngamaksud Allah kana ieu libasa takwa teh al hayaa kana kaisi iman ilmu yakin isin tak Kangjeng Rasulullah sallam teh sabesampuna yakin teh banget isin di hadapan Allah Subhanahu wa taala tak Kangjeng Rasul kasipatan usadidal haya maka sadidal haya wa tawadu wa qala sareng ngadawu Allah azza wa jalla walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm walaqad ji'nahum jeung yaki teman-teman ngadatangkeun kami nu agung ka itu ahli Mekah bikitabin kana kitab fassalnahu anu martelakeun kami nu agung kana ieu kitab ala ilmi netepan kana ilmu induhkeun kana agungna ilmu unggulna ilmu wa qala jeung ngadawu Gusti Allah taala palanakusonna alaihim bi ilm palanakusonna mangka yakti bakal nyarioskeun temenan kami nu agung surah Allah alaihim ka itu jalma-jalma maksudna Allah nyarioskeun kana amalna bi ilmin kalawan netepan ilmu Allah teh nyarioskeun teh ku ilmu kana amal-amal kaum teh sifat ilmu Allah wa qala jeung ngadawu aja jala bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm hartosna mani telpat bal huwa balik ta utawi itu Al-Qur'an iku ayatun pirang-pirang ayat bayyinatun anu pertela sadayana bisuduril ladina dina hate-hatena jalma-jalma loba utu anu dipasihan ya alina kabeh al ilma kana ilmu kuunggulna ilmu ayat Al-Qur'an teh pertela ayat Al-Qur'an teh pertela dina hate-hate zaman boga ilmu wa qala jeung ngadawu Gusti Allah taala khalaqal insana 'allamahul bayan khalaqa ngadamal Allah al insana ka insan 'allamahu ngagurukan Allah ka insan al bayana kana papertelaan wa inna ma dukira jeung angin pasina ditutur opo dalika itu ayat-ayat Allah itu dawahan Allah sadayana bimu ridil imtinani dina ngabuktikeun dina nemongkeun anugerah Allah nyaeta ilmu
murid limtina ni dina nembongkeun anugerah Allah nyata ilmu teh suatu anugerah ti Allah. Wa amal abaru jeung anapun ari pirang-pirang hadis dalil kana agungna ilmu kana padona ilmu dalil kana unggulna ilmu hadisna. Wa amalah baru jeung anapun ari pirang-pirang hadis iku pakola mangka ngadawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusyadah man sahajal ma yurid anu ngarepkeun sapa Gusti Allah bihi ka man khairan kana kasayan yufaqihu mangka bakal mahamkeun Allah ka man bidini dina masalah agama wa yulhimhu jeung bakal masian ilham Allah ka man rusdahu kana pituduhna ieu man. Wa qala sareng ngadawuh sapa sallallahu salam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu salam al ulama'u utawi pira-pira ulama iku warasatul anbiya'i pirang-pirang ahli waris pirang-pirang nabi. Wa ma'lumun jeung eta dikanyahokeun wa ma'lumun jeung eta dikanyahokeun hobar muqaddam anahu ari sararesna kalakuan jeung tingkah iku larut batan teu aya martabat iku maujud waukon nubuwati dina saluhureun sifat kenabian wala saropa jeung teu aya kamulyaan iku maujud pauko sarop pil warasati dina saluhureun kamulyaan pirang-pirang ngalawaris litil karut bati kana itu martabat kanabian. Tadi martabat saluhureun nabi jeung taya nu mulya dina saluhureun mulyana anu ngalawaris kana itu martabat nabi nyata ilmu ulama. Wa qala jeung ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastagfiru nyuhunkeun pangampura lil alimi kanggo jalma nu berilmu naon ma perkara pisamawati anu tetep dina pirang-pirang langit wal ardi sareng di bumi. Wa ayyuman sabin sal Imam Ghazali wa ayyuman sibin jeung ari naon kapangkatan yajidu anu namahan ieu mansib alaman sibiman kana kapangkatan jalma tastagilu anu katungkul sapa malaikatu samawati pirang-pirang malaikat langit wal ardi jeung malaikat bumi bil istighfari kalawan nyuhunkeun pangampura lahu kanggo itu man bahwa bari itu man bahwa mangkat itu man iku masgulun anu ditungkulkeun binafsihi ku diri man nyata ku diri man teh maksudna kana ilmuna nganyakeun ilmu we tuluy eta man teh malaikat mah nyuhunkeun pangampura katungkul ku nyuhunkeun pangampura pada eta si iman mah katungkul ku dirina maksudna teu maca istighfar teu naon maksud ka masgulun binafsihi teh nya bisa keur nyipulih ilmu bisa keur henteu. Eta si alim teh, anu eta si alim teh alim. Maksud alim di dieu mah kuninga ka Allah nya. Jadi masgulun binafsihi teh batinna selalu menghadap ke Allah sia teh masgulun binafsihi. Tah para malaikat sadayana malaikat samawat wal ardi nyuhunkeun pangampura kanggo eta man padahal eta man keur ditungkulkeun ku dirina ku jiwana. Wa hum jeung ari itu malaikat kabeh iku masguluna anu ditungkulkeun kabeh bil istighfari kunyuhunkeun pangampura lahu kanggo itu man cing kapangkatan naon nu kitu alim na mah keur katungkul ku diri keur kitu teh panteu rugi naon margina sabab para malaikat kabeh nyuhunkeun pangampura kaeta kanggo alim. Wa qala jeung ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal hikmata sarasna ilmu hikmah iku tajidu bakal namahan ya ilmu hikmah asyari pak kajaman nu mulia saropan kana kamulyaanana nu mulia gaduh ilmu hikmah leuwih mulia wa tarpahu jeung ngangkatkeun ye ilmu hikmah alamam luka ka abid anu dimilik hatta yudrika sehingga yen nemu ye mamluk madarikal muluki kana pirang-pirang panemu raja. Lamun ilmu hikmah abid ya nu dimilik boga ilmu hikmah tangkena bakal manggihan karena pamanggih raja
maksudnya bakal naik derajatna, bakal naik derajat abid ge jadi raja ku boga ilmu hikmah mah. Wa qad nabaha jeung teman-teman geus ngelingan. Wa qad nabaha jeung teman-teman geus ngelingan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihada ku ieu hadis eta ku hadis inal hikmata ala samratihi kana buahna ilmu di dunya di alam dunya. Wa malumun jeung eta geus dikanyahokeun pan geus diyakinkeun anal akhirata ari saresna alam akhirat iku hairun leuwih sae wa abgo jeung leuwih tetep. Wa qala jeung ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waslatani dua perkara layakunani moal aya ya dua perkara di munafikin di jalma munafik nu dua perkara moal aya di jalma munafik. Mana dua perkara teh? Husnu samatin hiji sae budi pekerti wapikun jeung kadua paham pidina agama. Walata sukanna jeung teu kudu mangmang temenan anjeun jeung teu mangmang temenan anjeun. Walata sukana jeung teu meunang mangmang temenan anjeun. Soal Imam Ghazali. Bil hadisi dina itu hadis lini pakibadi pukoha ijamani kana munafekna sawarehna pirang-pirang ahli fikih di ieu zaman maksudna zaman Imam Ghazali. Painahu kulantaran saresna ieu si ba'do badu pukoha iku ma'aroda henteu ngarepkeun ieu ba'do si ba'du pukoha bihi kana itu pikih alpika kana pikih ala di donan tahu atanapi ala di donan tuhu anu geus nyangka anjeun kana itu pikih kana itu ladi. Jadi sawarehna ahli pikih di zaman Imam Ghazali aya nu ngarepkeun kana pikih teh beda jeung pikih anu disangka ku urang disangka ku Imam Ghazali. Wasayati jeung ke bakal datang opo mana pikih nu sabenerna take mana pikih teh kumaha. Jadi ngaran ilmu pikih teh ba'do pukoi zaman harita mah dinisbatkeun kana ilmu dohir bag-bagan urang pengaturan jeung jalminya bab sewa gade jual beli gitu. Teras wa adna daraj ilmu perhakiman gitu. Pikih disangka ku ba'do pukoha harita. Wa adna darajatil pakih jeung ari panghanapna pirang-pirang darajat pakih. Jeung ari panghanapna pirang-pirang darajat anu paham kana agama pakih. Iku aya lama yen tang ngayakinkeun ieu pakih anal akhirata kana saresna alam akhirat iku hairun leuwih sae mina dunya tinimang alam dunya. Wa hadhil ma'rifatu jeung ari ieu ma'rifat iku ida sodakot di mana bener ieu ma'rifat wa golabat jeung ngalini ieu ma'rifat alaihi ka pakih buria maka bakal dilubarkeun ieu pakih biha ku sabab itu ma'rifat teh minani pakih tina kamunafikan wariyai sareng ria. Walau waqala sallallahu salam abdalun nasi al mu'minu al alimu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.